abdi bade akan kaleuweung di sarangan si Tumang. Atuh berat manehna ini. Sampun aya di leuweung. Teh hiji-hiji acan manehna lagi uncang. Jojo. Teh si Tumang. Nah, atuh teu bikin bayang deui. Sang Uyang mun panahna langsung ditujukeun ka si Tumang. Lah Tumang, sugan maneh nu kudu jadi gantina. Cek. Si Tumang bae harita keneh. Sang Uyang apaleun ieu eta teh bapana nu disepata. Abdi cokot pikir-pikir kudu supi. Upanana hawan anu dibawa ka si Tumang, langsung kecilak berkana. Tuata pardu sang Uyang ditako silana nepi ka pitang jeung diusir ti kerajaan. Tahun-tahun manehna ngobrol. Panggil hiji-hiji awewe. Nu geulis kecil. Sang Uyang kapaleun yen eta teh daya sumi indukna nu awet ngora. Dina hiji poe daya sumi ngajak kawin ka daya sumi. Tapi daya sumi kacida lecegna. Lembu pintar yang sirah sang Uyang. Gini itu teh anak daya sumi ngajukeun dua syarat anu hese. Jagakeun yen sang Uyang. Nu kahiji ngajikeun danau, nu kadua jeung parahuna. Nu kudu angga sapenting sacara hayang pangorong jeung balebat ti belah wetan. Atuh teh sang Uyang ahkeun kesaktianna, nuturkeun kana jinjing. Sapenting jadi tongkang migawe jeung parahuna. Acan geus karamu sok hayang pangorong jeung balebat ti belah wetan. Tapi sampai ke sang Uyang kecilak berkana jangan para duit atau para huteh ditajak berkanaku sugan kudu kilo di para huteh atau para huteh ditajak berkanaku kulantaran salat kejumpenan sang Uyang terjadi kawin jeung daya sumi eta para huteh telah disebabna tangkuban nu ayana disubang jawaban atuh danau jadi daratana disebat kota Bandung dilinihan kurang sedaya. Mungsa kitu dawing abdi pupejeun sadayana ari janten urang kalih kudu hormat sareng patuh ka diri. Assalamualaikum.